Carita salah seorang jalma anu ngaranna teh Mang Sai. Mang Sai pagaweana teh kana dagang baso tahu. Ari dagang baso tahuna teh ditanggung, henteu didorong kana roda. Jeung deui zaman harita mah nu dagang teh can usum make roda jiga zaman ayeuna. Nu ngadon dagang nguriling ka lembur-lembur teh lamun teu disuhun nya ditanggung. Sok padahal lembur anu sok dikuriling dipake ngiderkeun dagangan teh nya rada lumayan jauh, tapi da geus ilaharna meureun. Sok sanajan jauh bari jeung kudu leumpang, bari jeung nanggung teu pati teuing karasa capek. Mang Sai salah saurang jalma anu leket kana ibadah. Malah sok sanajan kudu dagang bari ider-ideran, ari ngalaksanakeun salat anu 5 waktu mah tara katinggaleun. Sajabana ti kitu teh manehna salah saurang jalma anu berehan. Tara lebar mere lamun parang keur aya mah. Kadang manehna mah lamun keur dagang oge sok karunyaan. Lamun parang aya budak leutik anu teu boga duit atawa kulawargana teu mampu, Mang Sai mah sok dibere, tara kudu meuli. Ngan aya saeutik anu kacawadna ti Mang Sai teh nyaeta manehna mah sok resep ngadahar anu hanyir-hanyir bari jeung geus bau. Saperti lauk anu geus lila, endog cacing calang atawa kadaharan anu geus buruk. Kadang hal sarupa kitu anu sok dilakukeun ku Mang Sai teh matak jadi heran keur nu sejen mah. Pan kadaharan anu geus buruk atawa geus bau mah haram lamun seg ngadon di dahar. Katambahan bakal ngabalukarkeun panyakit deui. Anu jadi aneh kenulian sok sanajan karesepna kitu oge. Nah ada Mang Sai mah teu keler-keler. Sugan balukar tina ngadahar lauk buruk atawa ngadahar endog cacing calang jadi gering keur manehna. Tapi da ieu mah henteu. Malahan sigana teh teu kireum-kireum. Da eta we lamun batur mah di mana manggih endog cacing calang atawa endog anu keur aya di nu sayang terus cacing calang batur masuk dipiceun. Tapi Mang Sai mah jiga nu atoh lamun manggih endog cacing calang teh. Tapi eta oge aya nu teu dipikaresep ku Mang Sai. Manehna kacida tersepeuna ka ucing. Kadang lamun aya ucing nyamperkeun sok langsung digebah. Atawa lamun ketinggali rada anggang keneh sok ngadon dipalengpeng. Sangkan eta ucing teh jauh ti manehna atawa ucing teh teu ngadon asup ka imah Mang Sai. Mang, abdi mah penasaran. Kunaon sih Mang bet ngewa ka ucing sagala? Mang ngewa ka ucing teh eta ku kalakuan Asep. Kalakuan kumaha Mang? Kos ke jelema wae. Sajabana ti sok ngadon maok dahareun nu aya di imah teh. Mang geuleuh di mana wae lamun geus miceun kokotorna teh. Sakolakeun atuh Mang. Ngara ucing na ngarti geura. Lain kudu disakolakeun ucing mah, tapi kudu dipalidkeun. Sah, ngadon ngajak ngadongeng wae. Pan Mang teh kerek dagang. Hayu Mang rek ngider heula. Nya atuh Mang. Kade bisa dipegat ucing deui. Dereng eta dagangan, adon beak di dahar ku ucing. Mang Sai sanggeus cacarita ngadon ngobrol heula jeung si Asep. Manehna neruskeun ngider ngadon dagang baso tahu.
Malahan hari tamah dagangan oge geus ampir beak. Jadi Mang Sai dagang bari ngadon balik buru ka imahna. Cek pamikir Mang Sai, dagangan sakitu deui mah di perjalanan balik oge pasti beak. Can tepi ka imah di perjalanan Mang Sai manggihan ucing anu keur ngagoler di jalan. Nah atuh padahal ucing teh ngadon ngaganggu ka Mang Sai. Jeung deui lamun kaayaan ucing ngadon ngagoler di jalaneun teh digebah oge bakalan kabur. Tapi ieu mah kusabab Mang Sai geuleuh pisan ka ucing. Nah atuh eta ucing teh ngadon dileyak ku Mang Sai. Malahan sigana wae ku tarikna ngaleyak, eta ucing teh nepikeun ka paeh. Geus ningali ucing paeh kitu teh, eta Mang Sai mah ngadon ka kahare-hare. Sigana teh atoh geus bisa maehan ucing sato anu dipikang ewa ku manehna. Keur Mang Sai mah laku kitu ka ucing teh geus biasa. Lamun aya ucing deket jeung manehna geus pasti kudu disiksa. Nya kitu pisan lakuna Mang Sai lamun geus nyiksa ucing teh. Sok tarajeng adeuh. Malahan kadang sok disiksa tepikeun ka paehna. Eta ge geus pada ngageunggeureurkeun ku anu lian. Tapi anger we kabiasaan nyiksa ka ucing teh teu bisa dirobah. Hiji kajadian nu kaalaman ku Mang Sai, sigana wae wawalesna tina maehan ucing teh. Hiji mangsa Mang Sai keur ngadon ngagodog samara keur bumbu baso tahu. Harita basa Mang Sai maksud rek ngajait bumbu suuk anu keur ngagolotrokna gendina kompor. Mang Sai ti soledat bari jeung leungeunna keur nyekel eta bumbu suuk anu aya dina panci. Atuh kajadian bumbu suuk anu keur dicekelan bari masih kene panas ngageblok kana awakna. Kusabab masih kene panas eta Mang Sai nepikeun ka kakowowongan minta tulung. Awak anu kabanjur ku bumbu suuk teh karasa panas pisan. Sok sanajan awak Mang Sai molotok sabab kabanjur ku bumbu suuk anu masih kene panas. Tapi Mang Sai teu ngadon diubaran ka dokter atawa ngadon dibawa ke puskesmas. Tapi Mang Sai ngan ukur bisa ngagoler di imah bari ngararasakeun awak anu asa karerab. Sajroning Mang Sai ngagoler bari ngarasakeun kanyeri, Mang Sai teh sok mindeng ninggali sira ucing anu matak pikasieun. Hulu eta ucing panona bolotot, malahan katinggali ku Mang Sai siga anu semu hurung. Eta ucing siga anu kacida ambekna ka Mang Sai. Eta sira ucing sok ngadon katinggali nunutur ka Mang Sai. Kadang sok katinggali nyangerengan ka Mang Sai. Kajadian dina hiji peuting Mang Sai teh lilir tina sarena. Manehna kahudangkeun ku sora anu gandeng.
Jika sora anu gandeng teh sora ucing anu cing areong. Tapi naha atuh barang panon Mang Sai beunta Mang Sai kacidaruasna di hareupeun Mang Sai anu keur ngagoler aya sirah ucing anu kacida gedena. Eta sirah ucing anu kacida gedena teh nyangerengan ka Mang Sai anu ngagoler bari jeung teu walakaya. Sabab Mang Sai teh balukar tina ka banjur bumbu suuk anu panas. Karasa beuki lila teh beukinya liara. Eta sirah ucing anu katinggali badag pisan. Bari panona molotot ka Mang Sai. Bangun anu ambek pisan ka manehna. Katinggali jeung kadenge ku Mang Sai. Eta hulu ucing teh bet bisa ngomong. Malahan dina omongan teh ditujukeun ka Mang Sai. Kunaon ari sia? Kumaha wani nyiksa atawa ngadon maehan bangsa kami? Campelak pisan sia, lamun kalakuan sia kitu deui. Rasakeun balukarna sia dipaehan ku aing. Sirah ucing ketinggalina calangap. Siga anu nembongkeun si hungna anu ranggeteng. Malahan siga anu rek ngarekep ka Mang Sai anu keur ngagoler bari teu walakaya. Eta sirah ucing teh ngan ukur katinggali ku Mang Sai. Da eta we di deket Mang Sai teh ngagoler oge aya pamajikanana. Tapi manehna hare-hare siga anu tenempo aya sirah ucing anu sakitu gedena. Kajadian anu katinggali ku pamajikan Mang Sai. Mang Sai teh ngadon walah-wah weuleuh siga anu kasurupan. Katinggali leungeunna oge tutunjuk. Kusabab aya kajadian sarupa kitu, pamajikan oge ngarasa ruas. Terus we pamajikan Mang Sai teh nyusulan salah seorang ustad sarta ngabejaan tatanggana anu lain. Tatangga jeung ustad oge daratang ka imah Mang Sai. Memang iya kajadianana Mang Sai katinggali kudu sejen mah siga anu keur kasurupan. Kadang Mang Sai bari katinggali panona molotot siga anu ninggalikeun pikasieunana. Mang Sai ngomong nyebut-nyebut ampun sarta menta tulung. Kejadian sarupa kitu teh lumayan lila. Mang Sai teh sadar kana kaayaan anu saenyana harita. Sajeroning keur diubaran teh rarasaan Mang Sai. Awak manehna ngadu digugusur ku hulu ucing anu kacida gedena. Mang Sai rek ngadon didakwa di negara bangsa siluman ucing. Kejadianana Mang Sai gogorowokan minta tulung teh. Sabab Mang Sai kacida sieun pisan lamun rek ngadon dibawa ka negara siluman. Beuki ngarasa sieuna sajabati sirah ucing anu kacida gedena. Ujug-ujug daratang ucing anu ngariung ka Mang Sai. Kabeh ucing anu ngariung manehna cing sangereng ka Mang Sai bangun anu kacida ngewa pisan ka Mang Sai. Sora-sora eta ucing ngabalukarkeun rasa sieun anu nataku keur Mang Sai. Kajadian sarupa kitu teh bareng jeung Mang Sai keur ditarekahan di ubaran ku ustad. Tekung silila Mang Sai bisa dicagirkeun di ubaran ku ustad. Nya naon bae anu katingali ku Mang Sai ngadak-ngadak jadi leungit.
Kaasup sila ucing anu badag teh oge ngiles teka tinggal deui ku Mang Sai. Mang Sai oge pulih deui kasadaranana. Manehna kasampar keur diriung-riung ku tetangga jeung saseorang ustad. Sadar mah Mang Sai nyaritakeun kejadian anu kaalaman sarta katinggali ku manehna. Mang Sai nyaritakeun kejadian rek ngadon dibawa ka nagara siluman ucing. Matakna aya kejadian sarupa kitu teh sigana balukar tina Mang Sai anu sok nyiksa ucing. Kadang aya oge ucing anu nepikeun ka paehna. Pangpangna eta raja siluman ucing datang ka imah rek minta tanggung jawab ke Mang Sai. Ngan hadena wae Mang Sai bisa diubaran ku Pak Ustad. Lamun segmah anu ngubaran manehna ilmuna masih handap, geus pasti we Mang Sai bisa tepi ka hanteuna. Balukar tina eta kejadian Mang Sai sadar kana naon bae kalakuan anu sok dilakukeun ka ucing. Ti harita Mang Sai tara daek ngaganggu ucing. Komo deui lamun nepikeun ka maehan mah. Tapi ari ngewak ka ucing mah tetep manehna mah teu bisa leungit.